Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Fi sidaqi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun dina jujur, was shadaqati sareng buat mertelakeun dina duduluran. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya Ali yuhai Ali usdu kudu jujur anjeun wa in dorro sanajan madarat itu sidaku ka anjeun fil ajili di dunia fa innahu mangkasanyana itu sidaku eta yanfa'u manfaat itu sidaku ka anjeun fil ajili di akhirat wala taqdzib sareng ulah ngabohong anjeun wa in nafa'a sanajan manfaat itu kidbu ka anjeun fil ajili di dunia fa innahu mangkasanyana itu kidbu eta yadurru madarat itu kidbu ka anjeun fil ajili di akhirat. Ya Ali yuhai Ali man ari sahabai jalma eta kasurot samangsa seueur naon dunubuhu pirang-pirang dosana itu man zahaba mangka leungit naon bahauhu wibawana itu man. Ya Ali yuhai Ali alaika kudu netepi anjeun bisidaqil hadisi kana jujur dina omongan wahib dil hadisi sareng dina ngaraksa omongan wahib dil amanati sareng ngaraksa kana amanah wasakho in nafsi sareng murah hate wa'ifatil batni sareng ngaraksa kana patuangan. Ya Ali yuhai Ali bisa sagoreng-gorengna saha as-sodiku babaturan alladzi anu yaksiru anu gagabah itu ladi fi sodikihi dina maturanana itu ladi wayupsi sareng sok nyebarkeun itu sodik sirrohu kana rahasiahna itu sodik. Ya Ali yuhai Ali alpu sodikin ari 1000 babaturan eta qalilun anu saeutik wa aduwu wahidin sareng ari musuh anu hiji eta kasirun anu loba. Ya Ali yuhai Ali lis sodaqoti eta tetepikeun persahabatan alamatun ari pirang-pirang ciri ayaj'ala kudu ngajadikeun si jalma malahu kana hartana itu jalma duna malika halna lain harta anjeun wanap sahu sareng ngajadikeun kana dirina itu jalma duna nafsika demi diri anjeun wa irdohu sareng ngajaga kana kahormatanana itu jalma duna irdika demi ngajaga kahormatan anjeun. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pit taubati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun tobat. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, ya Ali yuhai Ali la taubatah henteu aya tobat eta maujud lita ibi pikeun jalma anu tobat hatta yagsila nepi ka ngabersihan itu taib batnahu kana patuanganana itu taib minal haromi tina barang haram biti bikasbihi ku alus dina kasabna itu taib. Ya Ali yuhai Ali idza lam yakun di mana-mana henteu kabuktosan saha al alimu jalma anu berilmu eta taqiyan anu takwa dzolat mangka ilang naon mau idotuhu pituturna itu alim ala kulubin nasi kana pirang-pirang hatena manusia kama sapertikeun perkara yadilu anu ilang naon al qotru cai hujan ala bidin naami kana nog manuk suari wasopa sareng kana batu kame losa. Ya Ali yuhai Ali ida mado di mana-mana ngaliwat alal mukmini kajalma anu iman saha arbauna 40 sobahan tina arah-arah isuk-isuk walam yujali sareng teu ngaliwat itu mukmin al ulama ka pirang-pirang ulama
kosia mangka teas naon kolbuhu hatena itu mukmin. Wajah saro sareng bakal wani itu mukmin alal kabairo kana pirang-pirang dosa anu gede. Li anal ilma karena sanyana ilmu eta hayatul qalbi hirupna hate. Ya Aliyu hey Ali innallaha sanyana Gusti Allah eta la yastahi mual segan-segan itu Allah min adabi goniyin tina nyiksa jalma anu sugih syarikin anu maling itu goni wa alimin sareng kajalma anu alim berilmu fasikin anu fasek itu alim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fi hifdzil lisani anu tetep ieu pasal buat mertelakeun ngaraksa lisan. Qala ngadauh Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam la tu'iru moal ngahinakeun anjeun ahadan kahiji jalma bima ku perkara fihi anu tetep itu ma di itu ahad. Fama min lahmin mangka teu pati-pati ari daging ila wa fihi angin eta tetep dina itu lahmun admun ari tulang wala kafarota sareng teu aya kiparat eta maujud lil ghibati pikeun jalma anu ngupat hatta yastahila angin menta halal si jalma hu kana itu gibah aw yastagfiro atawa menta hampura kana itu gibah lahu ka itu si jalma. Ya Aliyu hey Ali ma kholako tepati-pati ngadamel saha Allahu Gusti Allah fil insani ka pirang-pirang manusia afdalu anu leuwih utama minalisani tibatan lisan yadkhulu halna ngasupkeun itu lisan al jannata kana sawarga wa yadkhulu sareng ngasupkeun itu lisan annaro kana naraka. Fasjun mangka kudu ngeker anjeun hu kana itu lisan fa innahu mangka sanyana itu lisan eta kalbun sapertikeun anjing ukurun anu galak itu kalbun. Ya Aliyu hey Ali latal an ulah ngalaknat anjeun musliman kajalma anu Islam wala dzabatan sareng ulah ngalaknat anjeun ka sato fatarji'u mangka balik naon al laknatu laknat alaika ka anjeun. Paslun wallahu a'lam.